Abu Nawas dilawan eta. Tetapi bukan itu cek Abu Nawas. Urusan memandang kula geus kula mah barahan masalah. Sadaekna neuleuh aing cek ieu. Sadaekna geus kumaha geus. Sia neuk menilai aing kumaha geus sadaekna aing mah barahan. Oh, kumaha geus sabodo. Teu aing mah teu kumaha. Ambeun kelek aing barah. Teu kudu didenda aing cek. Nah, mari kita kembali ke kasus. Jaksa, jangan tunduk saja. Tanggah. Jaksa siunun ke Abu Nawas. Jaksa siunun. Udah asal wali atuh Abu Nawas emang kumaha gitu Abu Nawas. Abu Nawas eta wali berharis banyana. Jadi lelecehan sodah dilembur ku budak leutik sebab wali Allah mah embung hehebatan, embung memulyaan, embung lamun di ngariung teh Al Mukarram Kiai Haji Fudhali embung gitu-gitu. Al-alim al-allama Kiai Haji Supendi gitu-gitu hayang di Mang Abu Nawas dan nama lamun dibuya-buya teh nya membung ulah sok dibuya-buya mamang bae cek nya iring-iringan yang budak leutik bae nya mah disebut Abu Nawas padahal wali sabada Gusti Allah ngajelaskeun tentang kaum-kaum nu bangkawar. Kemudian diutus rasul-rasul terhadap kaum mimiti Allah ngajelaskeun tentang kaum Kangjeng Nabi Nuh susul ku kaum Kangjeng Nabi Hud dilanjut ku kaum Kangjeng Nabi Saleh diteruskeun Kangjeng Nabi Lut jeung kaum Kangjeng Nabi Syuaib anu kaumna didakwahan ku rasul-rasul tersebut telurut ujung-ujungna disiksa ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Allah ngalanjutkeun kisah rasul anu sangat luar biasa. Nu geus teu asing deui dipuat dina Al-Qur'anul Karim diabadikeun supaya urang nyarah kabeh engke dijadikeun itibar urang ulah seperti kaum tersebut. Teu asing deui ialah Kangjeng Nabi Musa alaihi salam. Masya Allah. Saat eta aya hiji raja anu sangat biadab. Ngaranna raja tersebut Raja Qobus. Cek sakaol ngaranna Walid bin Mus'ib bin Rayyan. Mimitinyana seorang geng-gengan. Sok menta duit jago, menta duit gagah di pengkolan-pengkolan ojek. Lantaran lamun ayaan ngaharu-haru kanyana kunyana ditinju langsung. Jelema sarieun kabeh. Mulai pemerasan. Terkenal ngaranna Walid. Lantaran eueuh anu ngelehkeun naik nyana jadi geng pasar. Di pasar kunyana dipentaan duit anu mere aman nu teu mere sikat dikaluarkeun kunyana. Naiknya nanti pasar kecamatan naik ke kabupaten. Nyanalah jadi geng kabupaten. Dikuasai kunyana. Berbagai sektor-sektor piduitet, geus mah pasar, di kota, parkir dan lain sebagainya. Tetap kudu kunyana nu nyekelna. Lamun aya nu ngalawan, tampilin kunyana, babaskeun paehan. Wih, Walid dibere kagagahan anu luar biasa. Naiknya ke metropolitan. Tantangan kunyana geng-geng kota. Mun kiwari mah Jakarta ditangtangan geng-gengna saha geng induk ayo jeung aing saha geng Tanah Abang ayo jeung aing saha geng Tamrin ayo jeung aing saha geng Gajah Mada ayo jeung aing
tarung nu menang jeung nyana kabeh eleh das cek nyana hirup kagok atuh mending mehan raja kagok hirup kos kieu langsung kusalah gagah jasa aja nama gagah jasa raja keur diuk dina kursi kerajaan asal aya nyana BKB kan sieun jo terkenal jasa gagahna blok ka istana wow nu jaga istana cekel ku nyana tampilin bebaskeun awas ya bae awas aing baju ye maju eta raja keur diuk di kursi kerajaan dicekel huluna tek diangkat tampilin janger balang balangnya haju diuk ye raja jadi nyana mah raja teh ngadadak jadi pilih ku rakyat teh mah teu aya pemilihan presiden teu aya pemilihan raja geus pokona mah jeung sorangan bae nya mah sorangan geus jadi raja atuh bingung ya lemah ge geus kubur teh raja cek nu wani kanyana terkenallah raja tersebut adalah Fir'aun. Gelar Fir'aun mah gelar lamun jadi raja di Mesir ngaranna Fir'aun, lamun jadi raja na di Syria di naon kitu ngaranna Persia Kisra, lamun anu jadi raja na di kitu Kaisar, lamun nu jadi raja na di Yogyakarta ngaranna Hamengkubuwono. Eta gelar Hamengkubuwono 1 2 3 ieu ge Firaun 1 Firaun 2 Firaun 3 Firaun 4 terus. Lamun di Syam itu Namrud eta ge sarua raja Namrud ge eta ge dinasti Namrud 1 Namrud 2 Namrud 3 Kaisar 1 Kaisar 2 Kaisar 3 dinasti Kisra 1 Kisra 2 Kisra 3 Kisra dinasti Hamengkubuwono 1 Hamengkubuwono 2 dinasti Kesultanan Banten geus eueuh kuari dek dihudangkeun deui dinasti Kesultanan Banten geus disiap Banten akan bangun kembali geus aya rajana sultan tetapi nyana teu nyahoeun sejarah. Emang Syekh Maulana Hasanuddin teh nyatet persejarahanana nu kukula didongengkeun jagur bae nu sakitu poharana lapangan Banten teh eta teh aya sejarahna kemudian pintu hek eta aya sejarahna tertulis bagi jelema anu aya keturunan kesultanan aya sejarah dek kahudangkeun kesultanan silakan tetapi ngabogaan kriteria 10 emang kumaha gitu nu mantap ketika muncul kesultanan Banten teh nu nyaho hanya tertawa silakan bae ngan moal aya kekuatan selama teu boga kriteria 10 tertulis Syekh Maulana Hasanuddin di dinya emang kumaha gitu jeuh parang sana asal boga tu bagus bae parang sana asal boga keturunan bae parang sana dareul atuh henteu asal horeng ngebogaan kriteria arahna deuk ka mana ieu teh kesultanan teh di samping ngabogaan turunan teh kudu nu kumaha tercatat Syekh Maulana Hasanuddin mentak muncul dek aya kesultanan rek bae deulekeun sabaraha bulan sabaraha minggu wajar boga kahayang ngaranna ge boga turunan tetapi nyana ieu teu inget kana wasiat kos urang guari geus teu inget kana wasiat Bung Karno ngabogaan wasiat bukuna ge sakieu kadelna sa Indonesia cuma aya 5 bukuna cuma aya 5 sa Indonesia eta mah geus teu dicetak deui. Ayana kuari kula nyaho ayana. Mun di Jakarta di saha, lamun di kitu Jawa Timur di saha, lamun kitu di mana ngaranna di Padang di saha. Nyaho. Cenah so amat aing lain so aing nyaho. Nu mantap ieu kuari teh geus kaluar tina wasiat Bung Karno. Deulekeun bae.
asal keluar ti wasiat Bung Karno anak tinggal anak emang Megawati teu nyaon wasiat nyaon ngan geus mengabaikan aya di nyana kitabna hiji di keturunannya aya di keturunan Bung Hatta aya di keturunan kitu Batak hiji aya aja cenah kiai boga teh naon tuh sia nanya aing aya sejarah atuh rumantak dongeng-dongeng Indonesia aya kabeh di dinya wasiat-wasiat Bung Karno aya kabeh melenceng tina wasiat deurekeun jadi Indonesia mah bakal jadi super smart teh bakal teleukeun ke bakal tunduk kabeh ka Indonesia lain lalaga kuari bae geus jadi percontohan dunia Indonesia kuari geus jadi percontohan dunia Inggris geus bertanya geus puguh Amerika sanajan nyana menjajah urang secara ekonomi jeung politik tapi dalam hatina bertanya-tanya geus sabaraha kali deuk dihancurkeun Indonesia deuk sabaraha kali diributkeun diadukeun organisasi geus sabaraha kali kiai jeung kiai diadukeun geus sabaraha kali Amerika teh lain lalagaan supaya diurang kacau tapi teu kacau bae aya naon di Indonesia ye perang sana aya keneh aki-aki anu sok nyana datang ka istana menjelma secara tiba-tiba keneh aki-aki kadang-kadang menjelma secara tiba-tiba di kitu keraton Cipanas istana Cipanas kadang-kadang nyana di DPR nu mantak di DPR kanyararahoan bae ge nanaon ge eta geus dirahasia-rahasiakeun ge tetep bae kanyahoan muncul siapa sih kakek-kakek itu ya sebetulnya siapa sih kadang-kadang nyana ka dieu gitu kan saya cenah deh bisa aya aki-aki di dieu jadi kesimpulan nama baheula teh aya raja anu gelarna di Mesir teh Raja Firaun anu kebenaran raja tersebut teh can nyorang muriang saumur-umur boro-boro muriang darah tinggi kencing manis sales mak can nyorang harata Allah nyin jelema kos kitu Allah wah raja sales benyana mah kanu sales mah teh gergeteun sebab aing mah can nyorang sales mah batuk can nyorang batuk urang mah pan ieu kuari serak can can cager-cager ban ieu kuari serak nyana mah Firaun teh serak-serak batuk henteu sales mah henteu darah tinggi henteu lamun aya jelema nyaritakeun aduh cenah hese kieu seuri nya mah kieu bae hese cenah kieu bae wer atuh cenah eta Firaun teh nyorang gering nya mah masyaallah walam yara makruhan qattu can pernah salila hirupnya umurna nyana 620 tahun walam yara makruhan qattu can pernah nyana dibere kateugena nu ngaran pusing nu ngaran muriang nu ngaran beban can nyorang sama sakali masyaallah masyaallah walau kana sallallahu fitil kalmarju'u yaum ahimalaila wajad lebda'arubah andai kata nyana sakali be pernah ngarasa lapar atau sakali be pernah ngarasa panas atau sakali be pernah kategenah niscaya nyana moal ngaku pangeran kulantaran teu pernah kategenah di dirina teu pernah gering maka timbullah nyana pengakuan ti dirina bahwa Tuhan itu adalah saya. Jadi nyana raja ngaku pangeran Firaun anu berhadapan jeung Kangjeng Nabi Musa Firaun dinasti kedua Ramses II. Nah ieu teu dicaritakeun ti lahirna Kangjeng Nabi Musa ke dihareup carita anu leuwih panjang mah dihareup nyaritakeun mimiti terjadi na Firaun
mimiti terjadi na Kangjeng Nabi Musa dibalangkeun na Kangjeng Nabi Musa ku indung ke diharap ieu badeuk nyaritakeun ka bangkawaran umat anu diutus Rasulna teu percaya ka Rasulna termasuk umat Kangjeng Nabi Musa alaihis lain deuk nyaritakeun ka bangkawarahan umat nu teu nurut sebab kuari di deuleu masyarakatna buang kawaran sarua. Jadi diakurkeun bari umat Bangkawarah dongeng umat Bangkawarah nu baheula. Ieu aya kesamaan saeutik. Kangjeng Nabi Musa diutus ku Gusti Allah. Ari engke urusan lahirna mah Kangjeng Nabi Musa teh ti negeri Madian. Kemudian Kangjeng Nabi Musa teh lantaran di zaman Firaun jahat bakalna dibalangkeun ku indungna ka Bengawan Nil, maka Kangjeng Nabi Musa teh dipulung ku istana Raja Firaun ku pamajikan Firaun. Jadi Kangjeng Nabi Musa teh dirorok diurus di lingkungan kerajaan anu pinuh ku dukun-dukun di kerajaan eta teh. Salah setik dukun ongkoh pangeran tapi butuh dukun. Dipikir gue blon eta Firaun blon pangeran tapi perlu dukun. Sekeliling bungkiangnya nanti istana dipinuhan ku dukun-dukun, maka Kangjeng Nabi Musa teh dirorok diurus di lingkungan istana Firaun anu ngaku pangeran tur sekelilingna dukun-dukun. Jadi Kangjeng Nabi Musa teh terus gede di lingkungan pangeran Firaun nu buang kawarah, di lingkungan jelema nu teu nyahon ka Allah, diais ku para dukun, diawis ku para ponggawa, diajaklah ulin heureuy ku jelema anti Allah, maha kawasa Allah, tapi ternyata Allah ngasupkeun hikmah ka Kangjeng Nabi Musa ka jero hatena, di samping ilmu jeung hikmah diangkat jadi nabi, bahkan diangkat jadi rasul, maha kawasa Allah. Lamun urang nyaritakeun kakawasaan Allah, anak Kangjeng Nabi Nuh mak geuninganan teu iman, pamajikan Kangjeng Nabi Lut mak geuning teu iman ka salakina. Masyaallah. Bapak Kangjeng Nabi Ibrahim geuning teu iman ka Kangjeng Nabi Ibrahim. Mamang Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi anu agung, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam geuning teu iman ka Kangjeng Nabi urang. Ya Allah ya Rabb. Eta kakawasaan Allah. Ketika Allah nangtungkeun seorang nabi, seorang rasul, maha kawasa Allah hirup di tengah-tengah lingkungan anti Allah, di tengah-tengah lingkungan dukun-dukun anu anti Allah, di tengah lingkungan rusak anti Allah. Allah ngasupkeun ilmu jeung hikmah ka jero hate Kangjeng Nabi Musa. Pinter eueuh guruan, jago guruan Kangjeng Nabi Musa. Gede Kangjeng Nabi Musa, pandanganna geus lain. Di jero benak hati Kangjeng Nabi Musa hiji pangerto Allah. Masya Allah kan. Kebenaran harita teh di Mesir, berarti Kangjeng Nabi Musa malain orang Mesir ngan dirorok di Mesir. Lahir Kangjeng Nabi Musa di Madian, Yordania. Dialungkeun Kangjeng Nabi Musa ke Bengawan Nil, berarti dirorok ku Raja Firaun. Geus Kangjeng Nabi Musa lain orang Mesir ngan tumbuh gede di Mesir di lingkungan bangsawan. Tidinya Kangjeng Nabi Musa teh kaistimewaanna hiji boga kanyaho tanpa guru, nomor kedua boga kaulinan tanpa guru. Urang mah kuari boga besi mun ditanyakeun aya guruna di Jakarta. Urang kuari lamun boga ditanyakeun aya pencaci karet, ieu ge aya guruna di Bandung. Lamun urang nyaritakeun ieu penca naon ieu? Ieu penca kalong naon? Kalong hiber. Di mana ieu? Di guru di Bandung gede Bang. Maksudna kalong hiber kumaha? Lamun digesentak gegeran lompat. Lamun digetak gegeran lompat disebut permainan kalong hiber. Tah ieu. Aya deui Bogor, Cimande. Jelema belajar Cimande aya guruan berarti. Mentak ulah coba-coba sia. Ka aing ulah coba-coba. Emang naon?
aing kebal di Bogor. Kebal naon? Dagang salak aing di Bogor. Itu teh hebat. Tapi Kangjeng Nabi Musa Masya Allah dibuktikan ku Gusti Allah yang sebagai tanda bukti kehebatan Kangjeng Nabi Musa alaihissalam di samping nyaho karena urusan isu pageto minggu hareup dan lain sebagainya. Kangjeng Nabi Musa diberi ilmu kos itu teh lantaran tandinganana dukun disesuaikan jeung Gusti Allah. Lamun Kangjeng Nabi urang diberi Al-Quranul Karim tandinganana ahli syair, ahli nembang, ahli nyanyi. Wah, urang Arab lamun geus berpuisi Masya Allah pohara jasa. Urang Arab lamun geus berpuisi mantap inna minasyiri la sihra inna minal kalam la sihra. Eta bahasa Kangjeng Nabi. Sihir kalam bahasa akan menyihir manusia, sihir akan menyihir manusia. Sabaraha jelema anu kuari urang mun ngadengkeun Oma Irama terlena. Ya Allah, jelema aya nu kabumbulengan ku lagu Oma Irama. Baheula meme Oma Irama aya nu hebat deui Mas Habi, aya deui baheula Mus Mulyadi, aya deui baheula teh Mansur S malodar teh encan teh si jelema. Eta kan jago-jago sihir teh. Kebelah dia aya Elpi Sukayasi, kebelah dia aya Rita, kebelah dia aya Epi Tamala, kebelah dia aya saha coba aing teh nyaho. Sia nu nyaho. Tuh. Yang inul cek nya tuh. Emang geus kolot-kolot ke blon teh mah jelema. Nah, eta kan pesihir. Urang terlena kan. Beuh lamun urang ngadengekeun syair na ieu mah syair Oma Irama jago jasa. Lain lalagan diakui di Indonesia, dunia mengakui. India mengakui terhadap syair Oma Irama, Amerika mengakui terhadap syair Oma Irama. Diakuilah kehebatan syair Oma Irama ketika begadang. Emang di Amerika henteu mere hadiah ke Oma Irama, mere hadiah. Ketika lagu begadang, Masya Allah, Amerika mere hadiah ke Amerika. Hebat Eka Oma Irama, hebat jasa. Begadang jangan begadang, itu hebat. Ibu kerja itu syair, syair. Kebelah dia, wahara. Mantaknya siap jadi bintang film, siap berperan dan lain sebagainya. Itu aja saya pujian nih sekelilingnya, terutama India memuji terhadap syair-syairnya, maksudnya terhadap syair-syairnya. Walaupun musik nama waktu eta masih dikecilkan oleh Amerika, oleh India, sebab dianggapnya dangdut itu tidak masuk ke India ta'asub, ke rock ta'asub, ke country ta'asub. Lain banyak kos gitu teh. Jadi Oma Irama syair diakui, tapi musik tidak diakui. Itu siapa pentingnya? Nyaho na tutiti baik. Kaji teh ilmiahna. Ulah sekedar nyaho na ilmiah no. Aya kemunduran mantak tidinya lah nyana belajar melodi. Tidinya belajar melodi gara-gara Amerika nyarita itu musik dangdut Oma Irama tidak masuk. Ke India tasub, ke Barat tasub, ke keroncong tasub, country tasub, nguliknya na, mulailah nyana ngadengungkeun melodi, lain lalagaan. Ketika melodi Roma Irama didengungkeun, dipetik, kadenge ku batur, weh, ini menyerupai The Purple. Isa kadar dongeng sih masih seriana heran aing mah. Aing mah keur dongeng Roma Irama. Ini menyerupai musik The Purple. Waduh. Wah, luar biasa. Nah, kabelah diana diakui dunia. Kunjunganlah nyana ke Jepang, kunjunganlah nyana ke Amerika, ke Inggris, ke India, diakui. Maka Roma Irama bogalah gelar Raja Dangdut. Jadi kudu aya asbabburudna. Sia jauh raja bete jauh naon. Payah. Nah, ieu keur carita di zaman Kangjeng Nabi nu mantak diturunkeun Al-Qur'anul Karim mukjizat lantaran orang Arab jago luar biasa, puisina sangat puitis, bahasana sangat rapih terurai, sehingga di Mekah aya pasar ukadho jangan eta musabaqah tentang syair tentang bahasa datang ka kuari bahasa orang Indonesia, bahasa umat Kangjeng Nabi Muhammad jaragona luar biasa, jago bahasa. Ke
engke urang carita Kangjeng Nabi engke nu kolot mah wallahu alam nyaho kabur nyon teh ieu mah carita Kangjeng Nabi Musa alaihis salam lantaran saat eta musuhna Firaun gagah Kangjeng Nabi Musa digagahkeun lantaran saat eta musuhna ieu dukun-dukun Kangjeng Nabi Musa dibere ilmu sakti mantraguna dibuktikan heula kumaha lantaran baheula teh di Mesir umat Kangjeng Nabi Yusuf di saat Kangjeng Nabi Yusuf jadi raja di Mesir orang-orang Bani Israel teh ngadeukeutan ka Kangjeng Nabi Yusuf sebab di Palestina di Israel di Syria di mana-mana teh paila maka saat eta masyarakat urban digerakkan ku Gusti Allah ka Mesir sebab Kangjeng Nabi Yusuf teh di samping ganteng-ganteng kasep anu luar biasa barahan luar biasa Kangjeng Nabi Yusuf mah kasep aya di nyana pinter aya di manehana nabi aya di manehana rasul aya di manehana kaya raya aya di manehana barahan deui beuh lamun urang boga pamimpin kos kitu enggas teu kudu aya pemilihan presiden jadi presiden saumur hidup atuh pan ieu mah kasep aya pelit berepet dur-dur pet aya deui nyana teh teu pelit ngan bereun susah naon bereun anak tah mantap kula mah tah inget bae ieu inget keur carita jelema aya baheula nu pelit jasa ieu mah dongeng saeutik bae ieu aya jelema pelit jasa ieu mah ieu mah di Bagdad tapi ku pelit-pelitna boro-boro hartana dosana mun dipentak teu dibikeun eta kan pelit jasa berarti kan geus panjang dongeng nama ieu mah kacaritakeun manehana teh nyate di imahna saenggeusna nyate kemudian kapan eta haseup sate teh ambalaya keluar bereng-berengan di antara jelema anu susah liwat ka imahna ngambe sate barang ngambe sate eureun heula nyana kieu bebeung ngeunah amat ieu sate beung ngeunah amat ieu sate kabeneran kapangi kudu boga iman nu pelit teh ditewak ewak sia kajen kukumah kudu bayar lantaran sia ngambe sate aing. Eta pelit biasa pelit. Boro-boro mere ngambe ge teu meunang. Akhirnya jadi dilaporkeun ka nu berwajib. Nya ge geus gideung bae kasus naon sebenarnya. Diusulkeun kasus ngambe sate. Kiai kunyana teh dititah lamun teu dititah lantaran sugih boga geng manehana tetep penjara sebab nyana ngambe sate kecuali nyana teh kudu mayar denda 100 dirham 100 dirham uang emas 100 dinar uang emas jelema susah jagan aing kaduhung eureun di dieu boro-boro aing yang mayar 100 dinar budak jagan pugu aing dahar ge dahar isuk sore henteu pamajikan geus carerik bae kakak boga kasus naon ngambe sate kok kitu deui bisa dikae wallahu alam jakeun ieu akhirna kiai jaksa-jaksa terus dek memutuskan permasalahanna cek sebagian jaksa ieu teh tetep kudu dipenjara kecuali membayar 10 dinar uang emas cek sebagian teu kudu atuh sapira ieu mah pan lain maling lain naon sapira ngambe kerja nyana ngambe berarti sebab sate kula nyana bisa ngambe tanya kan nyana siang ngambe tante ngambe ngeunah teu waktu ngambe ngeunah cek nyana maksudna ngeunah seungit heueuh kan lamun teu aya sate aing mah sia moal ngambe sate bener denda 100 dinar wabeh jelema rame gara-gara ngambe ieu kudu mayar 100 dinar ku pelit-pelit dasa jelema aya kiai geus ceramah bae ulah lewat imah dinya besi ngambe cek nyana ieu ditangkep didenda kajeng liwat kadinya ka imahna liwat tah lamun liwat ka imah nyana haju nincek imah nyana denda neuleuh pager didenda neuleuh pager sia neuleuh pager aing bagus kan denda wahara teh jelema pelit asa tah jadi lamun kadinya teh menang neuleuh kudu kieu bae tah aman satpam mang anjing lamun teu kieu satpam tangkap denda
Ieu mah dipermasalahkeun teh jelema ieu kan hukum di Baghdad makan ahli hukum ketika adu tarik antara jaksa jeung ulama cek jaksa tetep bae ieu teh kudu ditangkap kecuali kudu dipenjara kecuali nya mayar sakahayang nu boga imah 100 dinar siapa boga 100 dinar henteu ieu mah pasang badan cek pamajikanna ceuri minta tulung ka kiai eleh kabeh ku jaksa kiai eleh kabeh ku jaksa kiai eleh jaksana jago jasa karena nyana menikmati cek jaksa karena nyana irungna menikmati ambe sate berarti maling ambe denda 100 dinar kalau tidak bayar penjara wow kabeh geus areleh kiai eleh tinggal hiji deui Abu Nawas pamajikanna jeung anakna kiai gulat kunaon salaki deuk di penjara kasus naon cek Abu Nawas kasus ngambe sate seuri Abu Nawas nah ini makanan gua cek kalau kasus begini udah sini serahin dah cek Abu Nawas aing kasus-kasus biasa mah teresep cek kana ya kasus ieu bagian lain cek Abu Nawas di mana ku ari di sidang jangan angges-angges kiai kumaha kiai eleh kabeh ku jaksa nah sia mantap cek Abu Nawas iya tandingan aing cek ya guys tenang datang Abu Nawas adanya baik make salana komprang sebelah lain udang gua ada jasa Abu Nawas oh make sorban itu bisa ditanya ku sasaha jangan ada melihat tidak boleh melihat saya sebab kalau jaksa melihat saya ntar saya kenakan denda jaksa geus tunggul bae kieu jago Abu Nawas nusugihna aya kamu lihat saya kamu mengkasuskan orang yang cuma sekedar menghisap bau sate sementara saya pakaian seperti ini kostum yang berbeda dengan yang lain nah sekarang kamu melihat saya denda oh geus kacau geus di kejaksaan ieu masih didenda ieu mah sana Abu Nawas dilawan eta tetapi bukan itu cek Abu Nawas urusan memandang kula geus kula mah barahan masalah sadaekna deui aing cek ieu sadaekna geus kumaha geus sia neuk menilai aing kumaha geus sadaekna aing mah barahan oh kumaha geus sabodo teu aing mah teu kumaha ambeun kelek aing barahan teu kudu didenda aing nah mari kita kembali ke kasus jaksa jangan tunduk saja tanggal jaksa siunun ke Abu Nawas jaksa siunun udah asa wali atuh Abu Nawas emang mah gitu Abu Nawas eta wali berharisma nyana jadi lelecehan sodah dilembur ku budak leutik sebab wali Allah mah embung hehebatan embung memulyaan embung lamun di ngariung teh al mukarram Kiai Haji Fudhali embung gitu-gitu al alim al allama Kiai Haji Supendi hayang di Mang Abu Nawas dan nama lamun dibuya-buya teh nya membung ulah sok dibuya-buya mamang bae cek nya iring-iringan yang budak leutik bae nya mah disebut Abu Nawas padahal wali nah kembali ke kasus begitu kembali ke kasus coba jelaskan naon terjadi cak anu sugih teh ya ieu jelema liwat ka imah kula sementara kula keur nyate haju eta sate teh bereng-berengan angina ambeuna nyana lain hayu bae liwat endahan cicing ngambean ambe sate kula berarti kan nyana maling ambe sate nah ieu mah kieu bae lamun manehanana bisa ngaluarkeun dendaan 100 dinar selamat lamun teu penjara eta permasalahan lamun nyana liwat bae mah teu eureun masalah berarti kan eureun menikmati bagus cek Abu Nawas kumaha jaksa betul hukum yang terjadi seperti itu sebab itu adalah termasuk gosok boy hebat atuh ya oke guys ditanya yang bersangkutan boga sia 100 dinar tentu mama kan boro-boro 100 dinar kula mah isuk dahar sore henteu tenang
aya di mama anu bakal mangmayarkeun 100 keluar hitung jaksa dihitung ku jaksa 1 2 3 4 5 bener ya udah 100 dinar adegan dia ke ya kasus ieu supaya tegas selesaikan kuari keneh kaula dek bayar mangmayarkeun si miskin didenda-dendaan 100 dinar kula nu mangmayarkeun diuk nu sugih di dinya jaksa saksian ya duit 100 dinar dek dibayar dendaan ka nu sugih nu pelit teh maka cara membayarna duit tersebut dek dialungkeun ka luhur geus beres dikumpulkeun deui kadenge eta duit kadenge nah eta lah bayaran maneh lantaran ieu ge henteu ngadahar ngan ngambe doang nah didenda 100 dinar duit 100 dinar dibalangkeun ka luhur kadenge kan eta lah bayaranana selesai permasalahan eta jaksa gideg bener atau bulawas dilawan balik ya balik awas jaksa lamun main teh cantik awas bisa jaksa nu ngubrus ya tidak udah itu udah terbayar dengan suara 100 dinar itu sudah terbayar yes bagus tinggal nu sugih bae bener oge sajenanya nyana ngambean aing ngadenge geus beres aing dongeng Firaun teh jadi ya Raja Firaun teh Raja Ramses II nu berhadapan jeung Kangjeng Nabi Musa baheula 400 tahun katukang Kangjeng Nabi Yusuf nu jadi rajana saat eta dibere paila anu luar biasa ti Syria Syam ti Turki Yaman Yordania termasuk Bani Israel dararatang ka Mesir lantaran terkenal Kangjeng Nabi Yusuf teh hiji raja dijadikeun raja teh nya nabinya rasulnya kasepnya sugihnya barahan maka sisa-sisa orang Bani Israel di Mesir teh atuh loba nu lain penduduk asli Mesir urang Bani Israel loba di Mesir baheula turunan waktu zaman Kangjeng Nabi Yusuf alaihis ketika Kangjeng Nabi Yusuf wafat di Mesir kancolah masyarakat teh terus kebelah dina makin rusak 400 tahun timbul Kangjeng Nabi Musa alaihissalam nu jadi raja keur mejina bebengisna adalah Raja Firaun Ramses II Firaun ilah Walid bin Mus'ib bin Rayyan jadi kacaritakeun Gusti Allah teh maha kawasa jeung maha sagala-galana endek nyeun hiji pamimpin anu ditumbuhkeun di lingkungan raja anti Allah anti agama anti syariat bahkan dilingkung ku para dukun-dukun anti Allah subhanahu wa ta'ala tapi Gusti Allah mere ilmu jeung hikmah ka jero hate Kangjeng Nabi Musa alaihi salam tumbuh gagah Kangjeng Nabi Musa boga ilmu tanpa guru boga kagagahan tanpa guru jagona luar biasa terbukti buktikeun heula Kangjeng Nabi Musa kagagahanana kumaha satu ketika urang Bani Israel nu aya di Mesir dihina ku kaum Kipti asli orang Mesir Kiptiyah Kipti sedengkeun ieu mah urang Bani Israel dihina saat eta Firaun teh istakhdamahum ngajadikeun budak penindasan terhadap rakyat anu sangat mencolok kabeh jelema tita sujud kabeh jelema tita digawe kabeh jelema kumaha cak tunjuknya na lamun nurut ka Firaun aman salamet teh nurut bodoh biadabna luar biasa urang Bani Israel aya nu tersisa imanna ka Gusti Allah nyana teh kadang nurut kadang henteu ka Raja Firaun
disengserikan ku kaum Kipti akhirna eta Bani Israil teh dihina ku kaum Kipti ku asli penduduk bahkan manehanana teh endek diusir ku kaum asli Mesir titah kaditu ka Bani Israil nyana teh geus dihina nu luar biasa di luar kebiasaan akhirna lapor ka Kangjeng Nabi Musa Tuan enon kula sekedar lapor cakina kumaha kami orang Bani Israel dikucilkeun ditindas anu luar biasa digawe kudu teureun bali dijamu mah rada kurang haju ka ditu titah sujud sementara teh kulakan iman ka Allah cak ribasa Kanjeng Nabi Musa saha nu ngahinana tuh cenah jelema nu itu teangkeun ku Kanjeng Nabi Musa kadeu sia ngahina kaya lain ngahina nyana kan orang Bani Israil lain penduduk Mesir kadeu sia tak ditinju sakali doang ku cuma dar ngaguli pae ce cakang jeung Mas naonan dieu peureup bisa pae sakali doang nyaho kena nyahon teh gagahna Kanjeng Nabi Musa beuh urang mah kuari hayang gagah teh kudu ngawirid heula Hamim ain sin qaf hamim ain sungusna budak-budak po aya wiridanana moal dibaca ku aing geus sia direkam pan aing mun dibaca ayat eta pentingna sakitu katu bau cenah ieu teh ieu dicobana ka batu aya batu gede dirinya teunden di luhur lamun urang geus beres kawirid eta batu ditinju ku urang dai lamun henteu ajur can jadi berarti Al-Qur'an lain lalagaan urang ngawirid pelet bae ge awewe kuat ke mama samping atuh lamun geus dibacakeun ku urang eta pelet masyaallah surat Yusuf teh anu geus maklum di kalangan para santri batur mah dudukun hikmat santri mah inni raaitu 11 kaukaba wa syamsa wal qamara raaitu asal lina kudu ditendetkeun lamun teu ditendetkeun moal majur tujukan fok sarwiti wah ujianana mun teu mawa samping edannya Pendi mana Pendi ulah sembarangan Al-Qur'an emang kumaha nu mentak lalakon urang kemerdekaan 45 kiai jadi garda terdepan aya catatanana boga kula mah emang catatan sangat aya dicatat di dinya Bung Karno saat eta di mana dengan siapa saat eta di mana dengan siapa aya kabeh nu kukura kamari dicaritakeun nya asup penjara aya catatanana mayoritas jeung kiai lamun nyana teu dinasehatan ku kiai sarua Bung Karno emang kumaha tapi dinasehatan ke maju terus pantang mundur gantungkan cita-citamu wahai Bung Karno di atas langit eta teh menang ti kiai dipidatokeun ku nyana wahai bangsa Indonesia kaum muda gantungkan cita-citamu di atas langit eta teh nang ti kiai aya catatanana beuh masyaallah. Nah, Kanjeng Nabi Musa ngajotos sakali doang. Dek. Lepek. Geus Kanjeng Nabi ditinggalkeun geus tinggalkeun. Bae da jelema. Diriung-riunglah ahli penduduk di dinya sanggeus teh diriung-riung lapor masyarakat ka Raja Firaun. Tuan Raja aya seorang pribumi anu jadi kesayangan tuan ayo paeh kunaon ditinju ku saha ku anak tuan anak saha Musa weh gagah tak budak bisa ninju jadi paeh ulah bae ninju aing nya tah teangan Musa bawa ka dieu ngadu jeung aing cak Firaun aing gelut jeung anak ieu mah dongeng di tengah ya. Bukan dongeng di tengah. Engke dongeng nu asli ti awal mah. Pokona kolot mah wallahu a'lam. Ka dieu Musa titah ka dieu. Delut cek aing. Kanjeng Nabi Musa tendek menghadap tetapi kecek Gusti Allah Musa ulah kudu menghadap bapa angkat maneh. Indit maneh ku ari ti Mesir ka Madian. Berangkat
munajat kanjeng Nabi Musa, ya Allah ya Rabb, ai abdi kudu indit mah abdi, padahal abdi teu hayang indit di Mesir, sebab abdi boga tugas dek nyelesaikeun raja Firaun, can wayah cek Gusti Allah indit. Berangkat kanjeng Nabi Musa ka Madian, Mesir Yordan, Mesir Palestina, Bani Israel deket. Numantak kula kamari dahar di Aqaba, pantai Aqaba, ningali ti Aqaba ka ditu Yordan, ka dieu Mesir, ka dieu Palestina, Israel. Lampuna 3 negara ka deuleu kabeh. Numantak terindah sadunia pantai Aqaba, lantaran lain indah nanaona sebab 3 negara ka deuleu kabeh. Mesir katingali, Yordan katingali, Palestina katingali, Israel katingali. Wow, kula kieu beneuleu di dinya. Malam Jumat eta di Aqaba teh. Masya Allah, neuleu ka sisi ka di urang Arab keur bobogohan sararial jasa. Ieu beureun baheula dimprekeun so teh malam Jumat titah maca sholawat bobogohan urang Mesir. Di Aqaba di ditu, ya Allah ya Rabbi, ieu mah keur carita indah jasa. Inget bae ka Kanjeng Nabi Musa berangkat ka Madian, ti Mesir ka Madian, berarti ka Yordan nya deket. Atuh deket ge, negara jeung negara. Berangkat Kanjeng Nabi Musa teh diamankeun ku Gusti Allah. Cak Firaun di mana bae ayana Musa tangkap. Ulah dikukumakeun aing yang tarung karena kagagahan Musa. Sebab aing inget janggot aing pernah ditarik kunyana. Pernah getian aing janggot aing ditarik kunyana. Kuari saatna udah berantem aing jeung Musa. Masya Allah. Ieu Quran ngadongengkeun pohara jasa, urang tertarik. Zaman kagagahan Kanjeng Nabi Musa. Gagah Kanjeng Nabi Musa. Jelemana ganteng, irungna mancung, buukna rada semu ikal, kemudian kulitna kemerah-merahan. Kanjeng Nabi Musa mah lirikan matana setiap jelema anu henteu tungkul di deuleu ku Kanjeng Nabi Musa. Selantaran ilmu aya di nyana, harisma aya di nyana, gagah aya di nyana. Jelema kabeh lamun dilirik ku nyana, tungkul ku Kanjeng Nabi Musa. Babarang urang kapanggih jeung Musa pasar Kemis henteu. Musa eta malah. Nah, ieu Kanjeng Nabi Musa. Berangkat Kanjeng Nabi Musa ke Yordan, ke Madian. Masya Allah, menyeritakan Yordan eta Kanjeng Nabi Syuaib alaihi salam eta maot di Madian. Eta teh nu bakal jadi mitoha Kanjeng Nabi Musa alaihi salam. Cek Gusti Allah, hai Musa berangkat maneh ka Madian tanpa mawana naon. Ulah aya anu dipake kadeudeuk jeung kanya anu aya di istana. Keluar Kanjeng Nabi Musa saat eta di istana, baju segala rupa-rupa pan di istana. Berangkat kuari keneh saya aya berberangkat. Cak Firaun tangan Musa, pokona hirup-hirup bawa ka dia tarung jeung aing. Allah Maha Kawasa ti leuleutikna ge diamankeun di dinya atuh komo kuari geus gede bisa lulumpatan. Berangkat Kanjeng Nabi Musa ka Madian. Ieu teh deuk nyaritakeun ala kadar tentang kabangkawarahan umat Kanjeng Nabi Musa. Numantak cek Gusti Allah, summa ba'atsna min ba'dihim, satuluy kaulan wagung utus sabada para rasul-rasul nu tadi dicaritakeun. Hiji Kanjeng Nabi Nuh, 2 Kanjeng Nabi Hud, 3 Kanjeng Nabi Saleh, 4 Kanjeng Nabi Lut, 5 Kanjeng Nabi Syuaib, kawarah umat teu naruti siksa. Kuari sabada rasul-rasul nu eta teh kaula ngutus Musa ka Kanjeng Nabi Musa alaihi. Kanjeng Nabi Musa diutus ku Gusti Allah teh jadi nabi jadi rasul teh lain tangan kosong, bi ayatina mawa ayat 9 ayat. Mukjizat Kanjeng Nabi Musa 9 nu bakal dicaritakeun ke. Nah, pokoknya minggu-minggu iya ulah ngabesan rugi bakal nyaritakeun tentang mukjizat Kanjeng Nabi Musa. Hiji asa, pungkat 2 leungeun anu naon kitu ngaranna mencang, nomor katiluna sidunal mujaddabah, nomor ka-4 dam, nomor ka-5 tufan, nomor ka-6 jarod, nomor ka-7 kumal, nomor ka-8 tipta bangkong, nomor ka-9 tamsu. Ieu nu bakal dicaritakeun runtuyan ayeuna.
mukjizat Kangjeng Nabi Musa anu bakal ditembongkeun ka umatna. Coba umatna percaya henteu bari nembongkeun mukjizat Kangjeng Nabi Musa, percaya apa henteu si umatna. Masyaallah. Kangjeng Nabi Musa teh diberi ayat ku Gusti Allah 9 titah ngadatangan ila fir'auna wa mala'i. Raja Firaun anu bangka warah anu saat etanya biadabna luar biasa. Ka jelema teh ngajadikeun hadam, ngajadikeun budak nindes sadaek-daek. Sebab dirina geus mengakui jadi presiden, lain sakadar presiden, lain sakadar jadi raja, pangeran. Ditembongkeun ku Gusti Allah mukjizat-mukjizatna langsung ka Firaun, langsung ka umatna. Tapi geuninganan pibakaleunana eta umat sakitu nembong, sakitu neuleuh, sakitu jelas nyaksian kana mukjizat Kangjeng Nabi Musa. Wallahu biha, zalim teu percaya. Cek Gusti Allah, fanzur kaifa kana akibatul mufsidin. Dalah ku anjeun Muhammad, perhatikan ku anjeun, pijakeun ka umat kaifa kana akibatul mufsidin. Kumaha kaayaan tungtungna jelema anu ngararusak kabeh, nu teu iman, nu kufur. Dalam ke bakal disiksa, dirausak. Lain nu baheula bae Muhammad di kerajaan Jokowi ge ternutup kemungkinan menteu iman ka Kangjeng Nabi siksa. Nu mantak Inggris di Jakarta mah keur mah pamimpinna lain Islam, haju jelemana teu daek salaladar. Tinggal nungguan digilek-gilek wae ku Gusti Allah atau dibanjiran. Sebab di Jakarta keur mah pamimpinna lain anu iman ka Allah, mur ka Allah aya di nyana. Ngomong sadaek-daek. Kemudian masyarakatna jara rudi baik, bahkan korupsi mararabok. Sebab ku gubernurna dilegalkeun, mabok dilegalkeun, judi dilegalkeun, zina dilegalkeun, tinggal tunggu bae siksa Allah. Ngan urang kan karunya aya jelema anu sok ibadah keneh ka Gusti Allah, aya budak leutik nu teu berdosa, aya jelema nu dicandung nu sadar, aya nini-nini. Geus mungkin jelema-jelema eta lah anu munajat ka Allah hatena. Sugan eta bae nu diijabah budak leutik nu teu berdosa, atawa yatim piatu nu teu berdosa, atawa jelema anu sadar dicandung. Pun mau-mau ka dicandung sih. Tuh, saya mah seuri bae asal nyandung mah seuri. Bangun hayang teh gitu. Atuh drek atuh hayang. Mah kumang ge bae tsunami ge. Atawa aya aki-aki nini nu masih kene hudang ti peuting munajat ka Gusti. Cacak eueuh nu karitu Jakarta wallah. Hadena aing meleun Jakarta cenah Tangerang sarua bego. Abung Jakarta be pugu di Tangerang ge aing ge ngadenge persinahan di mana-mana. Pemabokan di mana-mana. Di zaman kamari ieu mah di kota zaman WH mah rada alhamdulillah, hartina alhamdulillah teh lain alhamdulillah kumaha rada deureus bae nyana nyiptakeun kota Tangerang karimah. Mulai lumayan beti-beti mah kunyana dieueuh-eueuhkeun. Anu tata dina mararangkal di ditutuh nu jalan ka Kampung Melayu teh apa saparanti langganan sia kuari eueuh pan. Anu di itu di kehakiman masuk nau jajar dirinya si Betty teh beuh aing ngomong leuleus aing lumpat kenceng eta aman dieueuhkeun ku WH marada deureus urang jasieun aing liwat ka dinya kunyana dieueuhkeun urang bertanya-tanya kamarana si Betty. Oh WH ngamuk cenah teh. Oh alhamdulillah ya rabbil alamin ala kadar sakitu ge geus alhamdulillah. Kabelah dieuna minuman rada deureus sakaban diberantas. Kemudian di Kampung Melayu aya jelema nanggap orkes, kemudian keterlaluan, instruksi WH tangkap. Sakitu geus lumayan. Geus lumayan daripada kuari mana tuh. Beuh, kuari mah sataranjang diantep palanyana ge molotot beka pitengengeun. Lumayan emang kula teh nyaho aya orkes di Kampung Melayu, kemudian biduanana keterlaluan sebab main buka-bukaan, PH turun tangkap. Sakitu geus alhamdulillah. Di akhir zaman mah kuari mana coba bukti. Aju jalan barang Agus pan kamari ieu.
urang lamun nyabat ti kabupaten terus ka kota teh lain deui. Ti kabupaten mah urang teu bisa nundutan godreg-godreg teu bisa nundut barang datang bae ka wali kota ka kota Madya nundutan urang. Ih di mana ye? Oh di kota Tangerang. Weh enak amat jalan, dua jalannya rapi dong. Iya siapa pemimpinnya? Oh iya. Oh bagus, segitu geus lumayan. Ajunya nama deh siap nang tangan. Di mana ada gang-gang yang perlu dikonblok, lapor kepada saya. Kan nyawan kabehan. Ndek digogoreng los, tapi kenyataan anak jalan bagus. Iya mah kenyataan anak kumaha ya mah. Ya di urang kumaha bagus, ulah nyarita di urang. Sok kajung ngembet. Entah, ya kan banget. Nah, ikan siksaan ya, lamun geus teu peduli terhadap munkarat, teu peduli terhadap permaksiatan, teu peduli terhadap perjudian, terpeduli terhadap pemabokan, diamankeun nu kos karena itu, kemudian maling, korupsi, atuh tinggal tunggu tangan maena Tangerang, tinggal Tangerang. Mun cacak-cacak eueuh nu hodang ti peuting aki-aki ngising ki hajung ngodeng deui. Allahu alam. Sial da aki-aki. Bukan dari tahajud. Geus nyekelang je bae. Kunaon aya ki jasa cenah. Loh hampir wer. Hampir teu datang. Wer bener. Teu ngisang. Balik deui, kerek deui. Tepang blon-blon aki-aki eta. Urang mana Cikupa? Nyaho cenah kiai ka jelema lain nyaho-nyaho deui ngaranna ge nyaho. Kuari aya di dieu. Fadzallamu biha fanzur kaifa kana akibatul mufsidin. Mendak urang bayu ngadoa keur mah kaayana kieu. Pemerintah teu pernah memicu tentang takwa, tentang tobat kajen geus. Janda terlena di urusan kos karitu kazaliman. Urang bae ayeuna mah dipicu ku diri urang, ku iman urang, berontakeun iman urang, deketkeun diri urang ka Gusti Allah. Wayahna coba urang wudu nu rapi, salat nu rapi, ngadoa ka Gusti Allah jageus disiksa mapan kabeha. Ieu supaya sugan bae ku sebab urang Allah nahan-nahan keneh. Asal ikhlas. Dele cek Gusti Allah kaifa kana akibatul mufsidin. Dengan kekufuran dirusak. Kanjeng Nabi Musa tadi instruksikeun ku Gusti Allah, Musa. Singkat ieu mah dongengna, sebab ieu bener nyaritakeun kaum. Padahal mah Kanjeng Nabi Musa teh terus di Madian sanggeusna di Madian dipanggil ku Gusti Allah. Kita ka Gunung Sinai teh kapan ayana ti 3 negara, Yordan aya, Mesir aya, Palestina aya, Bani Israel aya, ngebat panjang Gunung Sinai macara gunung judi ke urang lamun nyaritakeun Kangjeng Nabi kitu Nuh alaihi salam ke pandeuri. Ige sarua bae dipanggil Kangjeng Nabi Musa ku Gusti Allah ka Gunung Sinai, wattini wazaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin, demi tin wa zaitun demi zaitun wa turi sinina gunung Tursina yana Sinai. Kangjeng Nabi Musa teh dipanggil ku Gusti Allah. Jadi Kangjeng Nabi Musa diangkat jadi rasulna di Gunung Sinai. Kamari kula liwat ka Gunung Sinai. Masya Allah karim. Iyalah pengangkatan Kangjeng Nabi Musa di gunung ini. Sakumaha pengangkatan Kangjeng Nabi orang diangkat jadi rasulna di Guha Hiro Jabal Nur. Masya Allah. Ketika orang ke Mekah kula naik ka luhur. Meranda patete ngarasakeun lain ngarasakeun ngabayangkeun di dieulah Kangjeng Nabi diangkat jadi rasul ku Gusti Allah. Datang malaikat Jibril, Iqra ya Muhammad. Cek Kangjeng Nabi Muhammad, ma ana biqari. Iqra ya Muhammad. Ma ana biqari. Iqra ya Muhammad. Ditangkep ku malaikat Jibril. Kula naik baheula tahun 90. Tahun 9 gelep naik. Masya Allah karim. Ieu gunung Jibril turun. Kabayang kuari ge asal ningali Jabal Nur, kabayang ningali Jabal Sur, kurang naik panas baheula teh keur 49 derajat. Tapi teu karasa panas lantaran hayang nyaho jasa ieu sangat bersejarah. Naik kula mah ka luhur. Pamajikan kula naik sarua. Pamajikan kula ngora keneh diajak ku kula naik.
Nah, nyana bagah jasa. Nyana mah resep ka kula resep ka Allah. Sia masuk macam-macam. Kaluhur jadi jaho di luar. Ya Karim. Panas mawa es. Ja panas mawa minuman kaluhur teh digamlok. Lain lalagan panas tapi iraha deui cakula boa datang di bohan teh ieu sangat bersejarah. Manta kuari nyaritakeun Jabal Nur, blak. Nyaritakeun Jabal Sur, blak. Ketika Kanjeng Nabi Musa alaihissalam diangkat ke Rasulanana di Gunung Sinai. Lewat kemari kadinya. Ya Allah, ya Rabb. Nah iyalah. Sanggeus Kangjeng Nabi Musa dibere mukjizat lain titah cicing. Horeng Kangjeng Nabi Musa dibahanan ku Gusti Allah teh tita menghadap Raja Firaun nu ngaku-ngaku pangeran. Sakumaha para rasul dibere mukjizat titah dakwah atuh kiai ge dibere ilmu teh titah dakwah lain titah meuliean mobil. Ieu mah dakwah unggal peuting malah lain sapanggung sapeting negaya 3 panggung. Datang ka kolot dakwah teh horenganan teu maksud dakwah hayang ngaberesan dapur. Hayang meuli imah ban setip ambalaya di dapur loba jasa. Dibere ilmu teh titah dakwah. Bersihan teh memeh batur teh urang heula. Nyaritakeun tahajud ka batur urang tahajud heula. Nyaritakeun zikir ka batur urang zikir heula, nyaritakeun sholawat ka batur urang maca sholawat heula, nyaritakeun salat duha ka batur urang duha heula, nyaritakeun sedekah ka batur urang sedekah heula, nyaritakeun ikhlas ka batur urang heula bisakeun ikhlas. Kakarak tidinya dakwah la as'alukum alaihi ajra. Nah, Kanjeng Nabi Musa khususna umumna para rasul dibere mukjizat lain tita cicing dakwah. Ulama diberi ilmu, amil aya di nyana, jurmiyah aya di nyana, sorof aya di nyana, nahwa dan lain sebagainya, fikih, tauhid aya di lain tita cicing, tita dakwah. Teu kudu diondang dakwah teh kudu nama. Urang lewat ka pasar Kemis, aya jelema teu make jilbab, urang di dinya langsung masang sapeker. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saudara-saudara yang hadir di pasar mohon supaya menghadap ke sini. Terutama kaum-kaum hawa para mbak-mbak, saya lihat di sini tidak pakai kerudung. Ini haram. Ya, kalau tidak punya kerudung, datanglah ke tempat saya. Saya akan menyediakan kerudung. Tetapi terbatas kerudungnya, hanya ada 20 untuk yang berumur 20 ke bawah. Itu kan dakwah. Oh iya, siap Pak Kiai Pudoli, saya ke sana. Dakwah teh ka situ. Nah, orang lewat deui aya jelema keur marean bola pasang deui ku urang tok. Saudara-saudara sekalian, ini adalah mengandung sejarah. Dulu waktu Sayyidina Husain dibunuh, kepalanya dipotong kemudian disepak-sepak, ditendang-tendang oleh para manusia-manusia munafik. Maka dilanjutkan oleh Yahudi dan Nasrani, sekarang menjadi permainan bola. Saudara-saudara sekalian, ini haram hukumnya. Wassalam. Berangkat. Cek main bola edan tanahnya. Iya mah teu diondang teu dakwah. Sakalina diondang teu dibere duit ngomongkeun. Aya dibere duit berkat poho ngomongkeun keneh bae. Aya dibere duit leutik ngomongkeun keneh bae. Pamustungan teh si kiai. Sia neuleuh ka aing meureun. Tapi lain dah lain neuleuh ka bangun ke belakang cadan. Ya Allah ya Karim. Musa cak Gusti Allah, nun Gusti. Madeh geus dibere mukjizat ku kaos seakan-akan. Sumuhun. Sabaraha mukjizat teh? 8 Gusti. Nu aya di leungeun maneh teh naon? Tungked Gusti. Di mana eta tungked? Di mito habdi Kanjeng Nabi Syuaib. Mito anjeun di mana? Di Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Kanjeng Nabi Ibrahim di mana? Di Kanjeng Nabi Adam alaihissalam. Kanjeng Nabi Adam di mana? Di surga Gusti. Ai surga nusa nu Gusti, berarti eta mah lain lalagaan tungked. Bawa ti surga tah mah. Beuh. Kuari lamun tungked eta aya haju dibawa ku aki-aki teu kudu lempang naik tungked eta bisa hiber. Bisa hiber aki-aki na ke tungked eta set jeung bisa gagah deui. Bisa gagah deui artinya ditoelkeun ka bobogana bisa kieu bae.
wah cak aki-aki teangan pengtung ke eta ulah hese-hese aya tongkat Madura. Nah Musa warimah maneh teh jung ka Firaun raja nu sangat biada buah qala Musa ya Firaun inni rasulun mir rabbil alamin wallahu a'lam bisawab.